Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha kabarna? Apa kabarnya? Tepang deui sareng ibu dina video pangajaran basa Sunda anu salajengna. Bertemu lagi dengan ibu pada video pembelajaran bahasa Sunda selanjutnya. Dina video ieu urang bakal ngabahas ngeunaan kaulinan barudak. Pada video ini kita akan membahas mengenai kaulinan barudak. Ukituna perhatikan video ieu secara benar ya. Oleh karena itu perhatikan video ini secara benar ya. Urang Sunda kadang-kadang tegal lider komo pikeun nanjarikeun seni budaya. Urang Sunda maju terus pangtrakulan. Nguping ngeunaan ulin mah moal aneh deui. Sabab nepi ka ayeuna urang ge masih resep ulin kan, sanajan ulina teh geus jarang anu tradisional. Mendengar mengenai bermain tentunya sudah tidak aneh lagi, karena sampai sekarang kita masih senang bermain, meskipun bermainnya sudah jarang yang bermain tradisional. Tah, tina video samemehna eta mangrupa salah sahiji contoh kaulinan barudak. Hayu urang pedar hiji-hiji ngeunaan kaulinan barudak. Nah, dari video sebelumnya itu merupakan salah satu contoh kaulinan barudak. Mari kita bahas satu persatu mengenai kaulinan barudak. Kaulinan barudak teh asalna tina kecap ulin. Nu hartina milampah hiji pagawean pikeun ngabungahkeun hate. Kaulinan barudak berasal dari kata bermain yang artinya bermain adalah melakukan suatu aktivitas untuk menyenangkan hati. Tah, bener kan? Nalika urang ulin teh urang bakal ngarasa bunga. Nah, benar kan? Ketika kita bermain, kita akan merasa senang. Kaulinan barudak nyaeta kaulinan anu milampahna teh rereana barudak. Tah, di Jawa Barat aya 66 rupa kaulinan. Kaulinan barudak yaitu permainan yang kebanyakannya memainkannya adalah anak-anak. Di Jawa Barat ini ada 66 macam permainan. Di zaman ayeuna mah utamana di kota, barudak anu ulin kaulinan barudak teh geus kaitung jarang. Komo ayeuna mah geus aya gadget.
Kukituna hayu urang warnohkeun sababaraha kaulinan barudak nu aya. Di zaman sekarang, terutama di kota, anak-anak yang bermain kaulinan barudak seperti itu sudah sangat jarang. Apalagi semenjak dengan adanya gadget. Oleh karena itu, mari kita mengenal kaulinan barudak yang ada. Papasingan dumasar tujuana. Jenis-jenis permainan berdasarkan tujuannya. Nu kahiji, aya kaulinan resepan atawa hiburan, anu tujuanna teh bikeun resepan atawa hiburan, anu sok aya biasana dibarengan ku kakawihan. Permainan hiburan bertujuan untuk hiburan dan biasanya diiringi oleh lagu. Nu kadua, kaulinan olahraga. Nyaeta anu ngandung unsur olahraga seperti lulumpatan, luluncatan, engkle-engklean, jeung sajabana. Permainan olahraga adalah permainan yang mengandung unsur olahraga seperti berlari, berlompat, dan sebagainya. Katilu, kaulinan tanding. Nyaeta kaulinan anu ngandung unsur tanding atawa kompetensi. Biasana kaulinan nu kieu teh dilombakeun. Permainan tanding adalah permainan yang mengandung unsur bertanding atau kompetisi. Biasanya permainan ini selalu dilombakan. Di dieu aya sababaraha contoh ti kaulinan dumasar tujuana. Nah, di sini ada beberapa contoh permainan berdasarkan tujuana. Nu kahiji, aya kaulinan nu ngaranna slapdur. Eta teh kaasup kana kaulinan hiburan atawa kaulinan reresepan. Yang pertama, ada permainan slapdur yang termasuk ke dalam permainan hiburan. Nu kadua, aya ngadu kaleci. Eta teh asupna kana kaulinan anu tujuanna pikeun tanding. Yang kedua, ada mengadu kelereng, yaitu permainan yang bertujuan untuk tanding atau kompetisi. Tuluy aya kaulinan hahayaman. Eta teh kaasup kana salah sahiji contoh kaulinan olahraga. Permainan hahayaman termasuk salah satu contoh permainan yang bertujuan untuk olahraga. Papasingan dumasar nu ulina. Jenis-jenis permainan berdasarkan yang memainkannya. Nu kahiji, aya kaulinan umum atawa campuran, nyaeta bisa diulinkeun ku awewe jeung lalaki sacara babarengan. Yang pertama, ada permainan umum atau campuran, yaitu permainan yang bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Nu kadua, aya kaulinan budak awewe, nyaeta nu khusus diulinkeun ku budak awewe. Permainan anak perempuan adalah permainan yang hanya dimainkan oleh anak perempuan saja. Kaulinan budak lalaki, nyaeta nu khusus diulinkeun ku budak lalaki. Permainan anak laki-laki adalah permainan yang hanya dimainkan oleh anak laki-laki saja. Ieu aya sababaraha contoh kaulinan dumasar nu ngaulinkeunana. Aya kaulinan sapinterong, nyaeta salah sahiji contoh kaulinan budak awewe. Permainan sapinterong atau bermain tali adalah salah satu contoh permainan anak perempuan. Kaulinan boy-boyan nyaeta salah sahiji contoh kaulinan umum atawa campuran.
Permainan boy-boyan adalah salah satu contoh permainan umum atau campuran. Tuluy aya permainan jajangkungan, nyaeta salah sahiji contoh kaulinan budak lalaki. Permainan jajangkungan adalah salah satu contoh permainan anak laki-laki. Papasingan dumasar kana make alat henteuna. Jenis-jenis permainan berdasarkan memakai alat atau tidak. Nu kahiji aya kaulinan make alat, nyaeta anu dina ngaulinkeunana teh ngagunakeun alat. Contona kaulinan perepet jengkol. Permainan memakai alat adalah permainan yang dalam memainkannya menggunakan alat. Contohnya permainan perepet jengkol. Kadua, kaulinan teu make alat, nyaeta anu dina ngaulinkeunna teu ngagunakeun alat. Contohna kaulinan congklak, yaitu permainan yang dalam memainkannya tidak menggunakan alat. Contohnya permainan congklak. Papasingan dumasar make kakawihan henteuna. Jenis-jenis permainan berdasarkan memakai lagu atau tidaknya. Kakawihan nyaeta salah sahiji rupa lalaguan Sunda anu biasana dipake dina waktu ulin. Kakawihan adalah salah satu lagu Sunda yang dipakai ketika bermain kaulinan barudak. Contoh kaulinan barudak anu diulinkeun ngagunakeun kakawihan teh nyaeta oray-orayan, eundekan, paciwit-ciwit lutung, gugunungan, pacici-cici puri. Nalika urang ngaulinkeun kaulinan barudak teh lain ngan saukur ngarasa bungah, tapi oge aya ajen-ajen anu ku urang dilarapkeun. Ketika kita bermain kaulinan barudak tidak hanya merasa senang, tapi secara tidak langsung kita juga menerapkan beberapa nilai-nilai. Misalnya, ajen hiburan atau rekreatif, nilai hiburan atau rekreatif, ajen atikan karakter atau nilai pendidikan karakter seperti disiplin, gotong royong, mandiri, kerja keras. Tilu, aya ajen olahraga atau sportif, nyaeta nilai olahraga seperti lulumpatan, luluncatan, berlari, berloncat, dan sebagainya. Cekap sakitu materi ngeunaan kaulinan barudak teh. Kumaha ngartos? Cukup sekian materi mengenai kaulinan barudak. Bagaimana? Cukup dipahami? Tepang deui sareng Ibu dina video materi salajengnanya. Bertemu lagi dengan Ibu pada video materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.